Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina bil haji wal umrah walladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wassalah wa ala alihi wa ashabihil mujahidina linailis sa'adati wan najah. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai,
Syekhuna al-mukarram, guru-guru urang nu hadir oge nu teu tiasa hadir, mudah-mudahan sadayana sehat wal afiat. Ais pangampih papayung lembur, pangarsa Bapak Kuwu atanapi anu ngawakilanana, pangarsa Bapak Kadus atanapi Bapak Kepala Wilayah, Bapak RW, Bapak RT, Ketua DKM Masjid nu aya di ieu wewengkon. Muga-muga sadayana aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu anu hempak merbayaksa, jauh di Jugjug anggang di teang ngahaja dinten ieu kempel di panglinggihan Bapak Darman. Muga-muga ieu Pak Haji Darman anu danten duyufullah, duyufur rahman, urang dinten ieu teh aya di antara salah sawios hamba Allah anu mulia, margi anjeunna janten tamu Allah. Ku kituna harapan urang sadayana muga-muga kacandak mulia, harapan urang sadayana muga-muga kacandak barokah. Kalayan urang sadayana roja ka Allah, muga-muga tiasa nyusul anjeunana ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima, nyampurnakeun keimanan urang, nyampurnakeun keislaman urang, sangkan urang jadi pribadi anu lebih takwa. Amin. Bu sehat, matak nyeng celek diharap ge sehatnya cenah. Teristimewa Sohibul Bait kulawargi Jembar Bapak Darman miwah ibu saha? Ibu Teti Hasanah. Moga-moga acara nuka hiji sukses, acara nuka dua oge lancar. Lantaran ieu teh dua acara ce, hiji walimatus safar, dua walimatul urus. Jadi ieu teh dua acara. Nu mana heula ieu? Hah? Lain masih dikeun amplop ce. Cicing ngecedik heula. Ih, ek naon euceul nya? Cerewet-cerewet deui. Ih, kuring nu pidato euceul nu masih dikeun amplop. Haram jadah. Ih, ai kami mah tuh kumaha diberekna. Lamun ku Haji Darman dibere gede alhamdulillah. Lamun dibere leutik kabina-bina. Bo dinten ieu urang menyaksikan salah sawios dulur urang, tatangga urang, kolot urang nya, anak urang tak ieu teh anjeunana nepi kana takdir Allah, sehingga ku Allah dipaparina nasib sareng nisob. Kapan bedana ima alus tak ieu ya? Bedana haji jeung kawin tak ieu. Bejakeun ulah. Ini ngomong-ngomong Pak Haji Darman ka mana? Aya, pokoknya mah Pak Haji Darman ulah ka mana-mana. Aing nunggus-nunggus lamun hajat aing hese balik. Pak Haji Darman, jadi ai haji jeung kawin mah beda saeutik. Kebenaran ieu acara nya walimatul safar, nya walimatul urus. Gitu engke cenah erek naon ngunduh mantu cenah kitu nya. Tah ieu ge kawinna mah meureun encan nya. Ngan ieu mah syukuran diheulakeun. Amin. Hiji bedana haji jeung kawin mah, ari haji mah nasib heula kakarak. Nisob naon cenah ca? Ngomong. Tah heueuh kitu. Euca cek kuring mah mending pindah ka hareup panas. Engke euceul mulang titi tinggal kulit. Sok kadita geser kadita tah. Karunya keur manggeus kolot. Pan aing ora kere mah meureun kapoenan, kapoe kapanasan ge alhamdulillah sehat wal afiat. Aing geus karari mah pan aing kapoe teh meureun jadi sehat wal apeot. Tuh.
jadi tepati panas teu serap teuing eta ieu kot karunya kot kieu-kieu bae lu. Tah geuning panas teu makanya tuh tah gitu. Oh jadi poho deh aing naon bieu lain eta nisob ari haji mah nasib heula kakarak nisob. Naon nasib teh? Ari nasib teh katangtuan ti Allah. Poe ieu Kang Haji Darman kudu ngayakeun acara ieu tah ieu nasib Kang Haji. Tanggal sabaraha berangkat? Menaha? 10 Mei. Tanggal 10 Kang Haji kudu geus berangkat. Sehingga perkiraan tanggal 12 atanapi tanggal sabaraha nu geus ditangtukeun menurut jadwal Kang Haji geus aya di tanah suci. Maka eta nasib. Nisob nuturkeun sebab jalma nu geus dinasibkeun ku Allah pasti bakal dinisob. Ari nisob teh mampu. Naon cenah? Manis tato'a ilaihi sabila numawi ibadah haji mah wajib soten kernu mampu gitu. Wajib teh kanu ai kanu teu mampu mah can wajib gitu. Ketika dia mampu aya keur daftarna, aya keur naonana, keur biayana wajib tuh numawi ece raga puluh angan ieu urang ai balanja teu eureun-eureun nya ai jeung daftar haji teu kaburu. Motor geng ngomotor geuning nganjuk lunas, mobil nganjuk mobil lunas, ai kunaon eta nabung haji teu belul. Heuy naon masalahna? Naon masalahna? Teu ni nah ieu innamal a'malu bin niat numawi ibadah haji adalah ibadah anu ku Allah disimpen dina terakhir rukun Islam anu kalima 1 2 3 4 5 kabayang teu lamun haji disimpen pertama berat henteu tah numawi Allah ngaringankeun ka umat muslim haji teh disimpen terakhir sebab eta kernu mampu. Wajib haji ngan sakali saumur, wajib umroh ngan sakali saumur, kadua kali nama jadi sunnah. Numawi ce niatan anapun urang geus niat mah rek berangkat rek henteu nyanggakeun ka Allah Subhanahu. Tangtosna ngomong kitu teh urang geus ikhtiar, ngomong kitu teh urang saberesna ikhtiar. Ari can ikhtiar mah urang ngaranna eta mah salah. Kartos iteh nah kemudian kawin. Ari kawin mah nisob heula kakarak nasib. Kawin ning curi garangda meureun. Ari kawin mah nisob heula kakarak kawin geus cukup geus mapan boga biaya kawin tuluy dinasibkeun ku Allah. Tah numawi bedana saeutik antara haji jeung kawin. Numawi Bu urang doakeun boh ieu nu bade angkat sing salamet dunia akhirat tiasa berangkat kaditu kalayan lancar, dugi kaditu tiasa ibadah kalayan sampurna, tiasa uih deui ka dieu kalayan salamet. Geus nu mantak oleh-oleh nama Kang Darman, mudah-mudahan Kang Darman tiasa uih kalayan salamet gitu. Daripada baju nanu balik jelema henteu mending keneh sehat naon oleh-oleh masing tiasa uih kalayan sehat wal afiat. Leres teu? Teraskeun saterasna urang ngumpul di ieu tempat anu jadi padumukan pabumian duyufullah duyufur rahman hoyong jadi tamu Allah. Bo
urang dieu diondang ku bupati bangga teu? Urang dieu diondang ku pacamat bangga teu? Ulah ku camat ku kuwu ku lurah bangga teu? Ngahaja surat undangan teh ku ucu dituduhkeun bari batur mah teu meunang undangan. Hei, batur teu meunang undangan, tapi ucu meunang. Bapak menang undangan ti bupati anu batur teu kaondang bangga henteu? Bangga henteu? Ieu undangan dihususkeun ditujukeun ka operator sound system. Cicing ulah sok nyapirakeun. Ieu acara moal sukses lamun eueuh sound system. Waktu aing ngomong moal kadenge ku oco. Kakoping henteu. Kakoping henteu. Aing teh ngomong kakoping henteu, berarti kan kadengeun nya. Aing henteu beureung ngajedog bae ti tadi. Bu, doakeun mudah-mudahan bisa naik haji. Oh, buah enggeus. Tuh. Lalasnya nu mawi urang sadayana kumpul di dieu hiji ya. Lamun aya dulur baraya urang rek namana rek angkat haji, rek jarah ka Makkah jeung ka Madinah, singkersa nepangan. Naon tujuanana? Hiji doa. Kade ulah salah, ulah waka ngadoakeun. Kade penta heula doana ti Padarman. Nah, sebab Padarman statusna ayeuna teh keur jadi tamu Allah. Anu mana doana teh mustajab. Bo, Padarman teh keur jadi tamu Allah. 40 poe memeh berangkat, 40 poe geus berangkat, teh eta masih keneh naon? Masih keneh aya dina ijabah doa. Nu mawi lamun urang nepangan ka Kang Darman, sasalaman tong waka ngadoakeun penta heula doana. Kumaha ngadoakeunana? Kang Haji, Kang Darman, doakeun abdi, mudah-mudahan abdi tiasa angkat jaroh ka ditu. Ditu paparinan abdi, doakeun abdi sing tiasa nasib jeung nisab tuh. Kawas Kang Haji, kumaha cek Kang Haji? Amin, barakallahu laka wa yassarallahu laka. Cek Kang Haji, kumaha cek ibu? Amin, muga-muga Kang Haji oge. Tah gitu. Jadi ulah salah. Hiji tak urang naon minta doa, nu kadua ngadoa, nu katilu ya sing daek makelan. Naon cenah? Sing daek makelan teu. Henteu wajib memang, tapi lamun harta ibu kabawa ku Kang Haji ka ditu ka tanah suci, barokah teu? Barokah teu? Yuh, urang mah di dieu tutur maca sholawat ge nya teu kagabayang, teu ngagelemeng-gelemeng acan eta Kanjeng Rasul kawas kumaha. Tapi di ditu di tanah suci, di Haromain, tempat lahirna katingali, tempat lahirna katingali, engke ku Kang Darman katingali. Maulid Rasul nya berdampingan sareng engke di dinya paragi nyokot cai jam-jam 100 meter ti Maulid Rasul. Tak eta teh imah si wawelek Abu Jahal. Heeh, ngan geus teu mirupa imah ayeuna mah jadi urut imah si Abu Jahal. Jadi urut imah si Abu Jahal teh, urut imah si Abu Jahal teh dijadikeun WC paragi modal. Nggih katingali ku ibu anu kantos jarah ka ditu pasti uninga pasti. Beres tahalul jalan pengker tangge kadinya nguliwet ka tonggo ningali aya WC di dinya. Pemodolan urang Arab jeung jamaah haji 100 meter ti dinya katingali Maulid Rasul. Digigireunana paragi nyandak naon cai jam-jam. Tah urang maca sholawat di dieu teu kagelemeng, di ditu mah kagagas piraku eta iman jeung takwa urang teu ngaronjat. Piraku ieu hasrat urang hayang ningkatkeun ibadah teu ngaronjat. Maka ieu kesempatan urang titip salam ka Kanjeng Rasul melalui lisan Pak Haji Darman bade nitip salam. Yo tuturkeun abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Darman, mana jelema lagi Allah?
Oh, kakupingin iya kakupinginnya. Kang Darman abdi sadayana. Nurutan, cek nurutan. Wah, Allah hok main nurutan. Ih. Engke euceul kaduhung datang ka imah. Ih. Ya, ngomong. Bisi setruk. Ok ngomong. Kang Darman. Tah kitu. Esih. Ih, kikiplik bae ti tadi. Kang Darman abdi sadayana. Wiat salam ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi abdi sadaya tiasa ziarah tepang sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mangga nyanggakeun Kang Haji. Salam ti dulur Kang Haji, salam ti tetangga Kang Haji. Kumaha eta Kang Haji? Mohon termasuk ieu tukang sound, termasuk ieu tukang kamera, termasuk ieu nu ngomong, termasuk nu gegeroh di tukang nya, termasuk nu mupulan piring. Doakeun ku Kang Haji engke di ditu salukan sauran kumaha cara ngadugikeunana. Lamun dibejer biaskeun dibijakeun hiji-hiji. Ya Rasul aya salam ti Cimun, ya Rasul aya salam ti Cintin, ya Rasul aya salam ti Eha, ya aya ce Eha aya. Aya Rasul aya salam ti Cumimin, Cumumun, Cumaman. Aya. Lamun hiji-hiji moal anggus engke Kang Haji moal kaburu ibadah, geus kumkeun we kumaha Kang Haji Darman. Ya Rasulullah, abdi kawiatan salam ti dulur-dulur abdi, tatangga-tatangga abdi, sobat-sobat abdi, dulur-dulur abdi sadayana nu sarumping kamari ngawiat salam ka Kanjeng Rasul. Abdi sejak ngadugikeun kudu didugikeun eta mah Kang Haji amanah gitu. Tah ngaran urang ku Kang Haji engke disetorkeun ka Kanjeng Rasul, muga-muga ta urang kabehan bisa angkat ka ditu. Amin ya robbal. Lamun nu encan daftar acan niatan ti ayeuna, nu enggeus daftar, nu enggeus nabung, sok dongkel dorong ku maca sholawat sing loba. Kersah henteu yo ieu mah sekedar naon, urang maca sholawat tapi bari naon ngahibur Kang Haji Darman anu baluweung poe ieu lantaran ai jelema hajat masuk aya wae nu kaliwat. Betul. Ai keur hajat mah aya tetangga teu kabejaan aya dulur teu katoel aya baraya teu kabejaan aya. Dah hayu si urang ka ditu yang mah teu kabejaan ja aya nu kitu aya. Hampura tapi si aya nu teu kabejaannya, hampura bisi aya nu teu katoel, hampura bisi aya nu teu kanaon teu kauninga. Melalui kesempatan ieu ngawakilan Kang Haji Darman, muga-muga sadayana nu hadir nu teu tiasa hadir tiasa angkat jarah ka tanah suci. Amin. Mawi ieu kukuring rek dinaon erek di peparinan pangbubunga kanggo Kang Haji Darman sareng ibu Teti dina kitab Al-Barjanji sok diaos ku urang dieu rek raja brek mulutnya di masjid di bumi di majlis osok salatullahi malahat kawakib versi Tujmen Rabadik Tahai rawahu Syahrukan. Bu ibu engke ge karasa ku ibu lamun tos aya di tanah suci. Di tanah suci karena urang maca sholawat di dieu mah asa teu naon, asa teu nyari biasa engke di ditu mah teu katahan ya naon lain mata cimata teu katahan ngurucut teu katahan lantaran eta mah memang magnetna luar biasa. Air mata tak tertahankan cerminan apa tuh? Geus dengein we tuh. Nah tadi teh poho deui. Air mata tak tertahankan cerminan keharuan suasana rasa surgawi
yang ditandai kerinduan. Ulah komo Mang Darman geus nicak tanah suci di jero beus keneh geus gegebegan hate teh ningali tower jam-jam, ningali tower Masjid Nabawi, gegebegan hate teh kawas budak nu hayang pendak bapakna kawas nya kakejetan geus hayang turun. Entaran itu adalah magnetna luar biasa nu mawi Pak Bu keur jalma nu can dikeresakeun tiasa angkat tong eureun maca sholawat, sebab eta adalah bukti kecintaan urang ka Kanjeng. Kaduana tong eureun milampah pasunatan Rasulullah ya, sebab rukun Islam teh aya nih 5. Yuk tingali kenapa rukun Islam yang kelima adalah kenapa haji itu adalah rukun Islam posisi kelima, sebab itu juga mempengaruhi identitas kemusliman kita. Cakidai ibadah haji disimpan di akhir nu kalima itu juga untuk mempengaruhi identitas kemusliman kita. Punten nambut eta tah naon eta ngaranna cangkang aqua, mohon bah kadia iya nuhun tinggali kapayon, tinggali kapayon. Bim jadi apa? Bagus anak-anakku. Nah, depan iya sekolah puad lain. Oh paud ha. Aya Mang Puad aya. Hampura we. Bu naon ieu Bu? Ulah bari nyorongot atuh. Biasa we. Ya. Gelas kosong aqua hiji benda ku abdi dicepeng. Ieu naon? Hah? Ramo. Aya sabaraha? Yuk meh yakin hitung nyora kabehan. Dipake nyepeng ieu kuat teu? Kuat teu? Urang nyanggem ieu kuat teu? Kuat. Di gulang gawing ragrag moal, di kubang gamper ragrag moal, sanajan nyekel lalawora moleset moal, moal lantaran utuh 5 ramo. Cing rukun Islam nu kahiji syahadat, 2 salat. Ento syahadatna, salatna, zakatna, puasa, haji. Tak iya nu jadi pertanyaan ya. Hiji-hiji syahadat Bo, tingali kita mulai dari yang kelima ya biar paham nih. Naon aing ieu mah ibu-ibu dia aing keur ngomong motong bae. Coba budak pindahkeun ka ditu ka juru tuh. Coba tingali kapayun Bo. Cek tadi rukun Islam teh aya 5. Kita mulai dari yang kelima. Seandainya haji disimpan anu naon? Anu kahiji, yuk kesimpulan engke cokot. Rukun Islam ditunda. Rukun Islam nu kalima teh nyata haji cing. Naros ka urang dia. Atos berangkat haji? Hah? Entos. Anu tos haji nyepeng teh kieu. Sebab syahadatna enggas, salatna enggas, zakatna entos, puasana, hajina enggas. Tah nu can haji ayeuna nyekel teh kieu. Tingali kapayon. Anu can haji nyekel Islam teh kumaha? Kieu jecang hiji. Oh ai kana jecang mah. Apal mah kana jecang. Anu can angkat, anu can haji kieu nyekel teh Bu. Dengein icih entah kumaha. Anu can berangkat haji icih dengeun. Seolah-olah Islam teh kieu tah.
can sampurna tuh keuh saya mah kieu bae aing mah cenah da aing mah nyekel gelas teh nyekel Islam ieu mah ieu Islamna ieu rukun ieu Islamna ieu rukunna tah keur jalma nu ngajalankeun rukun Islam nu kalima nyekel teh kieu nu encan haji mah kieu kaharti icih tuh kartos teh ayeuna urang nu haji mah kieu di guang gawing moal naon moal ragrag nu encan kieu nyekelna cing nanya ka urang dieu di guang gawing ragrag di guang gawing ruksak moal sebab ieu masih keneh aya opat naon opat ramo opat rukun kari-kari ieu keur mah urang haji can naon ieu can naon-naon kumaha keur mah urang haji can ang ulah komo angkat daftar ge ai daftar haji teu kabu jeung daftar haji mah ai meulian pake teu eureun-eureun lain keprok teh mikir dah aing mah pimanaon daftar haji ai motor lun aya mikir ai daftar haji eueuh ai kebon lega aya awas ya mikir nya mikir ai kebon sawah ublug ablag ai haji eueuh mikir jadi pertanyaan anak lain masalah naon lain masalah biaya niat heula diheulakeun naon cenah niat heula sebab haji mah beda jeung ibadah nu sejen loba beunghar loba nu loba duit tapi can nasib mah teu daek angkat hartos teu hiji tanu can haji nu kadua cek keislaman urang haji can berangkat daftar henteu betul kamari puasa kamari aya nu tamat aya nu henteu ye nu tamat mah ikieu nyekel teh ye nu tamat mah opat ramo nu kamari puasana ninggalkeun puasa kieu unggal tahun puasana teh ditinggalkeun bae unggal tahun puasana teh ruksak wae bolong-bolong wae alasanana naon lapar cenah heuh dai puasa mah nahan lapar jeung naon jeung haus jeung hawa nafsu esensina syariatna nahan lapar jeung haus bo karasa kamari lapar dahaga halabahab karasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucurut mapah apal cucunguk ningali cucunguk mapah kawas kormati Mekah gerang ke kumang daram katingali geura kormang ngentep jika cucunguk nya ningali panggeroh piring kawas kue dading cek ningali canlet jika marjannya godaan keur jalma puasa mantak teu saeutik jalma puasana kagod cager mah cager tapi teu puas berakal sehat teu puas baleg teu puas Islam teu puas ta eta jalma Islamna kieu kuat teu meueusan naon cenah meueusan mending keneh teu keur mah haji henteu encan can berangkat teu kaduga puasa kamari henteu ari meuli baju lebaran pangheulana kot pamer baju simmer
shimmer, bling bling bling. Haji encan, puasa ente, zakat ente, dakoret nya. Kuat keneh, kuat, tinggal naon, tinggal sholat jeung syahadat. Cing di guang gawing ragrag, di kitu-kitu ragrag. Berarti jalma ka haji canduga, sholat manehna henteu, zakat oge henteu, masih keneh Islam, masih ayeuna sholatna belang betong, sholatna ditinggalkeun, teu nyaho lohor teu nyaho asar, pokona mah unggal poe kalakuan eta jalma teh. Tingali bisi aya anak ece, bisi aya salaki, bisi aya dulur, bisi aya tatangga, bisi aya balad. Bedakeun, bedakeun. Naon bedakeun? Lamun aya jalma nya keur mah haji encan, zakat henteu, puasa henteu, salat nage tingali kuat moal. Hah? Kamana? Kamana? Berarti lamun jalma geus ninggalkeun opat rukun Islam, tinggal syahadatna ungkul Islam. Islam ngan munaf. Naon cenah? Naon cenah? Islamna Islam munafik, Islamna Islam fasik, ruksa. Numawi peperiheun urang haji can kaduga, peperiheun urang puasa teu sampurna, peperiheun pan urang mah keluarga peperiheun. Heeh, zakat urang aduh aing mah pimanaeun kudu zakat mah kamari ge aing mah tukang dari mah zakat fitrah. Pan kamari ge aya warga teu kabere zakat fitrah ngontrok ka DKM, kunaon aing teu kabere pan aing miskin. Kot unggal tahun miskin eta mah aya rajin istiqomah miskin. Eueuh peningkatan. Euy. Kade ulah kasinggung. Atuh aya istiqomah miskin. Aya miskin istiqomah. Halus nama eueuh unggal tahun. Nuhun bae ai inget mah ka kami ngan asana tahun ieu mah kami cukup. Jig bae kasahandapeun ti kami aya nu kitu. Teu kabere ge kalah ngontrol ka RT. Oh, ka mana si RT na ka dieu? Kunaon aing teu kabere? Teu cara ge dulurna kabere kabeh. Tah nu ngagorowo korban eta teu kabere kamari. Tuh teh, tuh si itu tuh kabere tuh. No. Bo, tingali mantak urang ulah sampai ngarusak ulah sampai ngarusak Islam numawi dina hal ibadah urang sadayana, maka diurut ku urang ningali kana kewajiban urang rukun Islam nu kalima can kaduga, jaga nu opat, jaga nu opat, sebab etama nu opat nyaris teu berat. Beda jeung haji. Kunaon ibadah haji berat? Sebab ibadah haji mah ibadah fisik, pesak jeung nang ning nang nang ning nang. Ibadah haji mah ibadah tilu rupa, hiji ibadah fisik, dua ibadah pesak, tilu ibadah pesek pasuk. Aing karak ngadenge ibadah pesek teh. Ibadah fisik, ibadah awak urang, jasmani urang nya timimiti berangkat di tanah suci lempang awakna teu lempang, gerak awakna gerak, tah eta urang gerak di tanah suci ka Arab make biaya henteu? Make biaya, makana disebut lagi ibadah pesak. Eta kana pesek la ilaha illallah. Rarasaan aing teu pesek ja.
atuh sakieu mah meujeuhna ceuk. Neng ieu mah urang dia ka mubalik wani ngahina. Bari jeung eta nu ngomongna teh teu ngaca deui. Eta ngomongkeun pesek ka aing mah ge demplek sarua. Alabatan combro. Heuy. Memeh ngomong nya. Aing mah leuheung wae mah karupak ucing, mainna mah karupak kebo deuleu. Ibadah pesak berarti melibatkan harta urang. Tah, cek tadi lamun harta urang can mampu keur merangkatkeun urang ka tanah suci, maka usahakeun harta urang sing kabawa ku Pahdarman. Boh saperak, boh dua, nu penting harta urang kabawa. Muga-muga barokah nate urang dibere nasib jeung nisab. Nu katilu ibadah pasuk. Naon pasuk teh? Patekadan. Naon cenah Bu? Ulah disangka di Mekahnya bersih tina pasyirikan kahade. Ulah disangka di Mekah kemungkinan pagawean syirik kade. Justru didinya urang tekad urang, akidah urang kudu lurus. Lantaran naon? Urang salat hareupeun Ka'bah, urang ngadoa hareupeun Ka'bah, ulah nepi ka ceuk hate oh ieu meureun. Tah, nepi ka patekadan urang ngalenceng nya, nepi ka patekadan urang ngageser ngayakinkeun yen ieu sembaheun urang teh lain. Ari Ka'bah mah eta mah simbol satu arah ibadah urang ka mana? Kiblat. Ka'bah hanya jadi simbol kiblat. Gitu. Keur ngahijikeun satu arah, satu gerak, satu tujuan. Umat muslim ibadahna serempak. Nu di mana kabeh yang hareup ka kiblat. Ulah nepi ka oh ieu Allah teh kahade. Makana ibadah patekad, ibadah pasuk patekadan. Tuh da araraneh urang Indonesia mah geura. Kadang-kadang daek paan nu araraneh baheula onaman tahun 80-an urang Indonesia masuk ngaguntingan kiswah. Jadi keramat cenah. Atawa nyokotan tanah suci dipesakan, diplastikan jeung jimat ta eta kahade. Mantak ibadah pasuk patekadan kudu lulus, kudu bersih lantaran gede ceuk godaanana kahade. Bo ibu balik deui kana tadi. Ibadah haji ngalibatkeun 3 aspek. Hiji ibadah fisik, 2 pesak, 3 pasuk. Fisiknya eta awak urang, nu mantak nu haji mah kudu kudu sehat. Yo tingali. Sebab lamun di ditu urang fisikna lemah, dina ibadah sa'i, dina tawaf ngurlingan Ka'bah nya encan engke teh wukuf di Arafah, tak eta teh mengandalkan fisik. Oh, walaupun di ditu aya engke didodorong ku naon? Ku roda, tapi moal sanikmat urang bisa ibadah secara cing manaros ka urang dieu. Eta salat nikmat nangtung atawa nikmat diuk? Tuh. Nanya kanu diuk, nikmat ngedeng. Heuy. Sing kompak atuh. Ulah bari molotot. Salat nikmat nangtung, nikmat diuk. Nangtung, keur nu jag. Nikmat nangtung, nikmat diuk, nikmat ngedeng. Nikmat diuk. Nikmat ngedeng atanapi nikmat ku isyarat. Berarti ibadah urang, salat urang jadikeun salat urang teh mengpeung urang sehat. Naon cenah?
mengpeng urang sehat, mengpeng urang kaduga, sebab bisa jadi Allah nyabut kanikmatan nu aya dina awak urang. Naudzu memeh Allah nyabut kesehatan nu aya dina awak urang, jadikeun sehat teh modal keur ibadah. Tuh karasa ieu ku ece, lamun ece keur nyeri tuur karasa tuur teh hei gruku Allah subla sami'um. Aya nu kitu. Pala rek sujud aya nu kitu. Jurung gunung teh lain tuur heula tapi naon heula? Lungun heula jiga gajah mata cangkat sujud teh Allah. Aya gitu. Maaf lain ngahinakeun, lain kuring mah, tapi hayu pikiran ya nikmat nu aya dina awak urang, boh kesehatan, boh harta, bawa kana takwa ka Allah, sebab eta nu matak nyieun urang hirup seseorang akan hidup bahagia lamun bisa ngalaksanakeun parentah Allah. Dibere harta cukup mahi dipake ibadah, aya nasib jeung nisab berangkat Kang Darman bagja dunia, can nisab can cukup hartana jaga salat 5, sebab eta teu bisa diting kama qala Syahrukan. Bu, ibu tos ngalaksanakeun salat jongjon teu? Nikmat hirup nikmat, tenang hati tenang. Tanya kanu can salat nikmat moal, jongjon moal, tenang henteu moal. Aya keur jalma nu unggal poena subuh kesiangan zuhur, naon duhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya subuh zuhur asar asar kerepotan, maghrib isya subuh kaberangan, lohor di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kacapean, isya katiduran. Pasti ibu-ibu mau waci isya teh pasti geus ngagoher geus mohes kerek pokok. Salaki datang ka imah teh ditokeran ku salaki, hei hudang cek salaki kumaha cek ojo jam sabaraya. Osok bapak ningali pamajikan gitu pak, hudangkeun heula bae neng, hei neng tos salat encan, osok ece ku salaki gitu-gitu. Kudu nuhun ece ka salaki, mun ece boga salaki modal kitu tong dilepaskeun, eta salaki nu bakal mawa ka surga. Bapanan teu salat bedil. Cek sholat cing cek tadi sajadah tempat anu hade keur mawas diri, urang sujud dina sajadah eta matak mawas diri kana naon, kana hate urang ketika sujud karasa hina na urang, ketika urang sujud karasa lemah na urang,
ketika orang sujud karasa rendah diri na orang teh mana sebabna ieu hulu ya naon ieu ih hulu sirah gitu dusun naon ieu ai hulu mah hulu imin da eta hulu peda ieu sirah anu pangmulyana nu aya dina naon nu aya dina awak jalma lamun disundrungkeun sirahna ambek teu jalma lamun dicekal sirahna ambek teu sebab ieu teh simbol kamulyaan sapatu sakumaha mahalna angger ditinca kopeah sakumaha murahna angger disuhun laras tapi keur salat mah wayahna sirah anggota nu pangluhurna keur salat mah sujud adek rata jeung sampean betul daek ka handap maka jalma anu tara salat begitu sombongna ka Allah rizkina di daharan rizkina di tuangan hirupna dipake ku manehna teu caran ge beak pulsa teu caran ge beak kuota urang dieu beak pulsa beak kuota lumpat ka konter mole ka warung usian deui buru-buru isi ulang bisi beak kuota bisi pareum HP hariwang urang lamun beak naon lamun beak kuota tapi hirup bet kunaon eueuh hariwangna hei sebenarnya mah eta lamun kadenge ku ece Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eta teh cek secara tidak langsung cek Allah teh cek Allah hei orang-orang yang beriman segeralah tunaikan kewajiban kenapa karena masa hidupmu telah memasuki masa tenggang segera isi ulang iman yang ada di dalam dadamu di masjid terdekat sebelum habis masa tenggang lamun beak masa tenggang teu aktif berarti kartu oge lamun geus teu aktif teu hade di usian pulsa sok euceuk boga kartu seluler geus teu aktif usian kuota asup moal data asup moal jalma geus paeh sok euy jalma geus maot sok nasehatan asup moal bere duit bungaheun moal leres teu Pak jalma geus maot sok bere rangda tawarkeun kana maot geura rangda mang arek rangda ieu mah rangda teh Mahmud Abbas mamah muda baru anak satu kumaha cek mayit sugan aya cek mayit heuh kadiekeun aya Allah mun aya ngajawab lain mayit ngaranna hirup ngaranna mayit keur ngajeten mayit keur nganaon keur ngajelepeng tawaran rangda ruhai tadi mah Mahmud Abbas ganti rangda ruhai sebab di tawaran Mahmud Abbas cicing wae teu ngajawab atuh rangda ruhai atuh kumaha rangda ruhai teh eta mah 30 tahun ka handap meujeuhna camatrok gitu Allah ngajeten keneh teu ngajawab tawaran nu KTP yeuh ieu mah rangda teh KTP apal KTP kolot tapi pulen astagfirullahaladzim bisi Pak RW rek neangan rangda neangan nu KTP kolot tapi tinggal itu tukang alpukat daekeun kanu KTP mah tuh tukang baso ge berulang-berulang wae kanu meuli baso rangda lain iya bo embongan anu naon ge nu KTP ge tawarkeun anu Hitachi apal emah Hitachi hideung tapi cihuy Hitachi hideung tapi cihuy
daekeun Hitachi ge yeuh atuh terakhir ieu mah Toshiba tos hideung bau komo tanya mantak lamun jalma geus maot kawas kartu seluler paeh teu hade deh kumaha moal bisa dimanfaat ajaran jalma keur maot titah ieu indit daek moal indit diinditkeun gitu indit boe dibungkuskeun sia teh boehan kumaha baik deui makanya kalau orang lagi ngomong itu dengein please deh listen to me okay what I talking about kudu apal mah bahasa Inggris hei kudu apa ya seri mah seri wae ulah bari nepakan tonggong batur atuh seri keplak teu puguh-puguh deuleu make kipas ngeunahna jalema geus maot mandi dimandiin emang nu maotna orang Sunda orang Indonesia orang Jakarta nanya heula sing ieu kudu jelas ieu mah kudu jelas ieu nu maotna orang Jakarta atau orang Subang mah atuh dimandiin kamu jangan menyaho-nyahoni nyaho-nyahoni nih oh mentang-mentang seragamna anyar aing nyaho menang nganjuk lunas encan pamere dewan oh si aing baju dicokot aing milih hento nyaho aing ge tah beungeut tuh kieu cenah ge tuh heeh cenah aing baju dicokot aing milih ka batur aing lalanjung cek si Egi teh maka saha cek si Egi geuning ka Dede Mulyadi bobogohan jeung batur cenah bobogohan jeung aing kawin jeung batur cenah itu bo cek si Egi moal aing wanieun batur mah eta kitu si Egi mah wanieun eta ke gubernur orang Jawa Barat nomor 1 eta si Egi tuh aing itu wani bo naon tadi teh mandi talus boe dibungkus emang eceng ngurus mayit atau beli bakso sih aing mah lieur ya teh eceng teh bungkus mayit atau bungkus bakso oh boeh mah dibungkus indit sholat kubur paling jadi bedil tak budak tak gerak lain kuburin bari nyoh-nyoh kuburin saya ngomong ulah bari nyeh-nyeh gerak nyeh-nyeh bari nyoh-nyoh kuburin makana memeh maot orang kudu daek ibad batur mah tuh nepi ka tanah suci urang mah di dieu can nepi ka tanah suci hirupkeun masjid betul batur mah sujud hareupeun Ka'bah urang mah can kadung kakak Ka'bah di sajadah atuh sanajan urang teu mahi ongkos ka Mekah ka ditu ka hareupeun Ka'bah tapi urang masih keneh boga saja syukuran teu syukuran alhamdulillah tuh gitu numawi pentingna urang syukuran teh matak ibadah haji adalah keur ngawujudkeun rasa syukur seorang hamba ke Allah subhanahu sebagai salah satu ibadah dari milah Nabi Ibrahim alaihi salam mata Kakang Haji Darman nya tepangan jalmi penta naonana sebab ngayakeun walimatu safar teh dua tujuanana naon cenah Bu ngayakeun walimatu safar teh dua tujuanana hiji menta doana dua menta hampura sakali deui hiji menta dua menta hampurana penting doa teh ulah komo nu maot nu hirup ge butuh doa
leres teu? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa teh pokokna ibadah. Mata ketika urang silih doakeun itu adalah satu keberkahan keur urang. Amin. Tuh. Mata ngahaja Kang Darman ngumpulkeun urang teh ieu lain lek ebreg ujub ria takabur, rek menta do arek didoakeun. Tah hiji. Nu kadua, tujuan Kang Darman ngayakeun walimah ieu teh keur menta bade dihampura. Bade dihampura. Jadi akhlak jalma pangalus namanya eta daek ngahampura kabat, daek ngahampura kabatur. Tuh. Mantap ketika Kang Haji Darman hampurannya dosa abdi hampura aja. Sebab naon? Urang teu apal perjalanan ka ditu teh anjeunna teuing uih deui teuing henteu ka dieu. Allah Maha Uninga, tapi urang ngadoa kabehan sing tiasa uih deui. Amin. Kalayan sampurna salamet. Makana urang di dieu kedah tiasa ngahampunten karena dosa anjeunna. Tuh. Kartos ieu teh. Laju doa enggeus. Silih hampuraan enggeus. Maka nu kadua hikmah dari perjalanan ibadah, hikmah perjalanan ibadah haji nu kahiji nyaeta ningkatkeun iman jeung takwa. Sebab saantero alam dunia tumplek poe eta mah di mana? Di Mekah. Saantero alam dunia dari berbagai suku bangsa, berbagai negara belahan dunia kabeh ngahiji kadinya rek nunaikeun ibadah haji miliaran jalma engke tumplek ka hiji pusat hiji titik puncakna di padang Arafah. Ek naon? Ek naon? Rek wuku. Bu, ibu didinya lamun jalma teu boga tujuan, teu boga patekadan, teu saeutik padarman kaganggu niatna. Aya nu hawana teh hayang balanja wae aya nya, aya nu pasea wae kade ulah dikira di ditu eueuh ujian, ulah dikira di Mekah teh eueuh setan. Wow, setan lagi di sorban. Bo, ulah nyangka di Mekah teh eueuh setan kade. Gagabah. Mantak ujian ka jamaah haji teh hiji batur matoab di Ka'bah saeta mah di mall nya shopping. Nu kadua batur mah salat berjamaah di Masjidil Haram, ieu mah di hotel. Mata Kang Darman manfaatkeun kesempatan. Sebab urang teu bisa unggal poe ka Masjidil Haram, urang teu bisa unggal poe ka Masjid Nabawi, mengpeng urang keur di ditu manfaatkeun bahkan sing tiasa arba'in naon cenah 40 waktu. Berarti sabaraha poe dah? 8 hari di mana? Di Madinah sing kaburu arba'in. Yeuh gogodana teh erek teu hoream kumaha? Sebab di Mekah mah cuaca teh teu kawas diur. Ai tadi panas. Euy, ih kalah harewosan deuleu. Ai tadi panas. Engke dibanding di Mekah can ayana naon? Cek urang Subang sakieu hareudang. Ajaran ka ditu. Luar biasa, Masya Allah. Bari jeung di urang mah panas-panas ge loba naon? Loba tatangkalan. Di ditu rek nyiuhan ka mana? Eueuh lianti di mana mah? Di hotel atau bangunan. Nu mawi godaan teh gede di ditu, hawana hoream lantaran panas. Teu panas tiris luar biasa. Mengpeng ka ditu Kang Darman mi HP tong nyia-nyiakeun teu kabeh urang Subang bisa ka Mekah, mengpeng Mang Darman bisa ka Mekah, bisa ka tanah suci, manfaatkeun. Lain ukuran Subang wae teu sakur urang Jawa Barat bisa ka mana? Bisa ka Mekah. Lain ukuran Jawa Barat bae teu sakur urang Indonesia bisa ka Mekah. Mantak salah satu
dari miliaran orang Indonesia adalah Kang Darman nu bisa angkat ke mana? Ka Mekah, manfaatkeun supaya bisa ningkatkeun keimanan jeung katakwaan. 2, ningkatkeun ibadah sosial. Nah, sebab di Mekah teh jalma teh rupa-rupa. Naon cenah? Di Mekah teh jalma teh rupa-rupa, aya nu jangkung, badag, aya nu leutik, pecekrek. Ulah melotot ka aing nu leutik. Aing meleutik-leutik dicapakan ngegedean. Arek nyobaan. Ya geura cabak-cabak geura. Oh tuh si eta leutik. Atuh bigi ibu-ibu ting harewas, ih cenah usah duhay aslina mah leutik cenah. Kurang cenah dina YouTube mah jiga gede cenah nya. Horeng leutik cenah jelema mah, heuy tong nyebut leutik aing dicabakan mah gedean sarua. Naon? Bo, oh leutik ganteng cenah. Jadi malu. Bo, namukan. Jadi di Mekah mah rupa-rupa, nu kasep aya, nu butut aya. Mendak nu kasep ece, puji Allah, subhanallah. Mendak nu butut ece, non istighfar ece, emang ece mendak setan. Lain astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Ternyata Allah nyiptakeun rumah luk teh berpasang-pasangan, nu kasepna, nu jorekna, nu bodas, nu mulus, nu hawuk, nu belang, nu caketrek, anu buluan. Oh, ulang Arab tempok ke di mana-mana bulu pokoknya. Nya, urang Arab mah tak eta teh urang kade ulah ngahin. Naon cenah, Bu? Famang faradha fihinna. Saha jalma anu geus didugikeun. Saha jalma anu geus didugikeun haji ka tanah suci, euy, nu geus nepi ka tanah suci fala ropasa. Naon cenah? Naon ropas teh? Ulah ngomong jorok. Kang Darman sabot geus ihram, ari ihram teh berarti niat, geus niat haji. Nawaitul hajja. Ya. Wa ahramtu bihi. Lamun geus niat ihram, jaga pangbatalanana, jaga pangrusakanana. Hiji ulah make minyak sungit, ulah make kakaputan, kade cangcut katinggalun. Aya cek, geus make kain ihram, geus niat cangcut tinggalun. Kapan kudu balik deui nya? Kudu niat deui, leuheung di tanah eta keneh. Leuheungna teh manehna teh bisa nyusul make RE King. Oh, pan aya kenal pot tak kadenge. Tuh. Bo, ibu ulah ropas. Naon ropas teh? Lamun keur ihram, keur niat. Ulah ropas teh ngomong kotor kade, jaga omongan. Hei. Jaga omongan. Ibadah haji kudu bersih dohir batin, jaga jasadna, jaga lisanna. Kebiasaan di lembur ulah dibawa-bawa ke tanah. Bisi ceteti yo, bisi ceteti mana cetetina yo? Letahna hampang, mendak nu hidung, hidung amat. Mendak nu jangkung, jangkung teuing. Mendak nu pendek, masya Allah pendek teuing nya. Ulah hampang letah kade, jaga letah bisi ka asup ropas.
awewe pan apal iya cek ulah komo tiluan duaan ke awewe mah saheng ulah komo tiluan lobaan awewe mah duaan awewe ngariung dileukeun geura bibirna ku ece lamun awewe nya ngariung duaan pada awewe na da jeung lalaki mah teu kitu-kitu teuing kitu ieu mah jeung awewe na eta pamajikan kakak lamun keur ngariung boh lobaan boh duaan dileukeun bibirna ku kakak lamun bibirna kawas kieu eta pasti keur ngomongkeun batur kieu ya ngomongna aya nu kitu aya heueuh pada ece jelemana meuni puas ece mah ngeunah seserian di dieu aing mah di imah budak eraeun empok makana anak aing mah tara nompo YouTube eraeun cenah mah heuh eta si aya kikituanan ih nanaonan cenah teu nyahoeun si eta puguh mah bisa jajan eta aing menang kikituanan dia Bu jaga lisan ih naon deui arek di video aing nyaho embong sorry ye sorry tidak ada pengulangan guys wani piro aing saking geus era komo balik deui makana ulah ngomongkeun aya di dieu tatangga ngomongkeun tatangga nu ngomongkeun Mang Darman aya ngomongkeun Ceteti cek naon geus ngamplop geus dipulang henteu ieu dipulang sing usia mah gede pulangna aing mah leutik emang sia nyumbang nyambungan sabaraha aing mah 50.000 aing maneh di maneh laju ibu-ibu teh disuguhan kue nu hiji ngasaan ieu nu hiji ngasaan itu ya naon sia ngarasa ager henteu ngasaan beak sabaraha hiji naha teu amis aing mah teu ngasaan ari ager mah ngan eta ngarasaan jeruk amis teu aing mah teu nyaho eta Ceteti nu kitu-kitu diparabkeun di eta mana pergi ngalamaung eta mah jeruk eta mah heeh kumaha ceuk cenining aya cenining aing mah teu ngasaan ieu jeruk mah ngasaan ngeranginang laju teuas aya ngomong kitu aya henteu di dieu mah teu ngaromong engke di dieu geura ngingkik balik ngomongkeun aing eta geura ulah sok ngomongkeun yo dengekeun nu sok ngomongkeun batur kama qala Priti Sinta ngeus beak lagu ge ngeus aduh aing Mang Darman asalna diondang 2 kali stres aing mah ieu pajangan tanggung jawab ka dieu deuleu nu ngadangna mah cengar cengir beda le pan ieu nu ngadangna urang Haniwung tuh eta Mang Darman ti ditu channelna tuh urang Haniwung eta Ustad poho deui saha ngaranna Ustad saha Ustad Hendar urang Parigi matak lamun ini rek kawin deui ngomong ka ditu engke Bo aya ini rek selfie aya HP di ka aingkeun aya kamerna kabaturkeun haram jadah Ustad selfie cak aing mana banget aing eta kalang abangot si itu lobaan deuleu mana si emak balikan deui ka dieu karunya aing maja borok ka dieu borok atuh karunya aing mah jangke bisi ti bisaon sare manehna bisi hese ngising-ngising acan mana mah atuh ade betah ih aing ya aing dak diperkosa babinsa tulungan ya ka dieu haram jadah kalah nyengir ka dieu longit kamerana ge deuleuh kalah muka TikTok
mana mama HP na iya HP wakaf tuh dah kira iya banget emak yo nah juga Cynthia Maramis kela iya terarasan bau terason ulah dipelan ya pamajikan nempoen iya pan keur live iya aing gas dak mama nyawer lagi 5.000 kan sapotong huluna bae nya heeh nah tanggung jawab aing mah embong aing mah ieu mah asana aing balik ka Ciamis kudu mandi kembang ieu mah lantaran terkontaminasi kurangda rangda lain eta sanes sing soleh emaknya putra putri nak selamat dunia akhirat itu hanya bercanda ya Maya iya jangan dimasukkan ke hati ya iya jadi kalau emak bertemu kita hari ini habiskan yang ada di depan tetapkan yang ada di hati ya, apa bu habiskan yang ada di tetapkan yang ada untuk bapak-bapak kalau lagi makan di luar habiskan yang ada di panci tetaplah yang ada di hati betul makanya ibu kalau ibu suami pulang siapkan suguhan yang menyegarkan jasman setelah itu suguhan yang menyegarkan rohani bagus bo ibu iya mi HP kan sok ngomongkeun batur sok ngomongkeun RT aya dulu awak RT begang kabeh ge ulah nempo awak aing geus puguh ieu mah oing mah susuna teu cocok lain meni kos nu heueuh ganti asi aing datang ka ieu mah dicekek bo nu sok ngomongkeun batur ih batur mah ngaji sih mah bagi duit deuleu bagi duit ya siapa si aing sih tahu oh bayar angkot luar biasa ya Bapak Binsa luar biasa ini iya lain paingan Babinsa mungun deket-deket horeng ieu mah barbar kabeh kuda paingan Babinsa di tukang wae deuleu tuh aji mah kabeh ini barbar ieu mah luar biasa Allahu Akbar bu lebih luar biasa lagi kalau kita lisan kita tidak pernah ngomongin komo lamun keritana sud naudzubil nu kadua tadi ulah ropas ulah ngomong jorok ulah ngomong kot wala jidal naon jidal teh pase naon cenah oh ulah wakajidal pusuk heula wala pusuko ulah nyieun karuksakan di ditu ceteti mana ceteti na ya ceteti ulah nyabutan jujukutan ulah nyabutan kekembangan di ditu yuk engke mah di ditu ceteti loba manuk bisi engke ceteti pagawean loba manuk hoya eta ge pusuk sarua ceteti eta cuman di dieu ceteti malaman lumpang teh sok nyoe-nyoekeun tatangkalan geuning nya aya tangkal batur ku ceu semret dipocelkeun di dahar jangan teu ngan dikual-kual doang bisi di Mekah ke aya jukut keur wukuf keur kumaha nya atawa keur ihram ulah nyabutan jujukutan ulah maehan sireum ulah nganiaya ulah nyieun karuksakan sanajan nyingsieunan manuk ari ngawur mah hade bae ngan ulah hoya
Teu mah. Katos teu aca? Katos teu? Nya. Eta pusuk. Wala jidal ulah pase. Ulah cenah? Ulah pasea ceteti. Kade. Gede etana duit hibar hei. Godaanana gede teu saeutik salaki jeung pamajikan anu angkat ka ditu teh ce der ngadon pasea di mana? Ngadon pasea di Mekah. Eta pasea di Mekah ceuk pamajikana dasarna ge sia mah goblok, dasarna ge sia mah salaki egois, aing mah hirup jeung sia senang. senang. Di Mekah pasea kumaha ceuk pamajikana? Indung kepala lindung iyo aki-aki ngalabelut kaduhung aing kaduhung boga salaki kanu burut. Eta di Mekah ngaron pasea teu tarima salakina disebut naon? Disebut burut, ngaliuk salakina ka pamajikan. Salawe mah 25 angeun kacangna pariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Beungeut herang punduk hawuk. Aya beungeut herang aya beuheung hideung. Aya. Oh, ai beungeut mah beungeut Korea, ai cokor-cokor Afrika. Aya babinsa nu kitu aya. Apal bae babinsa mah. Soalna ai babinsa mah tukang menjaga keamanan. Nu miskin, anu beunghar dijaga ku babinsa. Parawan rangda dijaga ku babinsa. Matak bisi urang dieu nempo babinsa sarayak saruyuk peuting-peuting ka imah rangda. Eta teh keur ngaman. Kenang cenah cak? Ceuknya ulah ngomongkeun babin. Gitu. Bo, teraskeun. Ropas ulah, pusuk, jidal ulah. Lamun ropas henteu, pusuk henteu, jidal henteu, maka insyaallah ibadah haji moal karuksak. Anu katilu hikmah ibadah haji teh adalah pengampunan dosa. Nah cek pengampunan dosa. Bungahna jalma nu bisa angkat ka tanah suci lamun dibere haji mab. Aya anu bisa, aya anu ngan kasebut haji mabur. Awas ya. Aya anu disebut haji mabur, aya anu disebut haji mabrur. Sakade aya haji mabur, naon haji mabur? Oh, eta mah ngan abur-aburan we di dituna teh, balanja teu eureun-eureun, selfie teu eureun-eureun, ari ibadah batuna berjamaah di Masjidil Haram, eta mah molor di hotel. Salakina pamajikanana mitohana sarua da milu haji. Sarua ngerek ngan kulataran geus eueuh huntuan apem. Eta teh haji mabur, angkat wungkul ibadah mah aya nu kitu. Aya deui anu mabrur, anu mabrur mah syarat rukunna cumpon kabeh kalaksanakeun, manehna ikhtiar samaksimal mungkin nya, menggunakan kesempatan sebab maneh teu apal bisa kaditu deui, bisa haji deui, matak tahun ieu mangpang meungpeung indit kaditu dijaga sanes kantena insyaallah meunang titel haji mabrur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh nu hiji jeung umroh anu sejena teh adalah kiparat dosa. Tahun ieu Kang Darman ka Mekah
tah nepi ka Kang Darman ka Mekah deui teh eta teh jadi kiparat dosa. Alhamdulillah keur urang nu can bisa yuk urang mah laksanakeun parentah Allah sebisa mungkin. Naon cenah aja? Sabisa mungkin. Tuh, mantap ece ogenan ece. Can kaduga kawas ceteti nyium hajar aswad mah. Atuh ece nyium tarang salaki ge sarua ieu eta teh. Ece ge sarua nyium tarang salaki ge. Komo salaki ece nu hideungna mah? Nya. Kak dieu naon? Gitu. Bapak izinan lamun salaki rek nyium ulah ih bau sia mah aing. Lain kikituanan Pak. Engke lamun pamajikan geus indit, kakarak bapak ongkek. Ulah hareupeun salah, ulah hareupeun pamajikan. Kartos Bo. Pun eta. Beres haji lamun geus naon? Lamun haji geus syarat ieuna rukunna geus cumpon, mudah-mudahan kaasup haji mabrur. Wal hajjul mabruru ari haji mabrur laisa lahu jazaun eueuh deui balasan keur jamaah anu haji na mabrur illal jannah kecuali surga. Amin ya rabbal alamin. Nu kadua ngeunaan rumah tangga. Awas Bo, Ibu, ieu mah khusus keur calon panganten. Tadi mah jeung calon jamaah haji, ieu mah calon panganten. Rumah tangga bakal bagja lamun eta duanana tigin kana kewajiban. Rumah tangga bakal tentrem ayem lamun eta duanana calon panganten takwa ka Allah. Sebab lamun dijalankeun ku jalma anu teu takwa geus sidik pasti Pak karasa ku bapak karasa ku ibu. Ngaran rumah tangga dijalankeun ku jalma anu teu takwa teu sieun ka Allah pasti rumah tanggana teh pi omong pi cerewedeun pi paseaeun awet namangan rajet. Rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana ti bujangan jeung parawan nepi ka geus reuay nya atuh kudu kumaha Ceu Iroh kudu kumaha ta urang hiji rumah tangga niatan keur ningkatkeun katakwa keimanan jeung katakwaan. Dua rumah tangga teh sesungguhnya urang teh keur nutuhkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantak rumah tangga teh nu mimpin saha rumah tangga teh nu mimpin salaki. Kulantaran lalaki nu jadi pamimpin maka lalaki sing gede bekel. Naon bekelna cek tadi fatazawwadu gerak bebekelan fa inna khairaz zadit taqwa. Eueuh deui bekal rumah tangga jeung bekal haji kecuali takwa ka Allah. Imtisali awamirhi niat ngalaksanakeun parentahna ngajauhan larangan eta takwa teh Bu ngalaksanakeun sakabeh parentah Allah nyingkahan sakabeh larangan Allah itu adalah ketakwaan kepada Allah. Mantak dengan kita berumah tangga lalaki nyingkahan jinah awewe oge ngajaga parji deh betul nya awewe oge ngajaga parji alalaki ngajaga tina perjinahan Bo Bo henteu geh eta urang jinah naon nyata
pan mata mah teu bisa naon, mata mah teu bisa dinaon. Nah, loba diantarana jinah mata numawi supaya tidak terjadi jinah mata keur para istri, para awewe sing bisa ngajaga aurat. Naon cenah? Aurat. Jaga naon cek? Sing bisa ngajaga aurat. Tujuan rumah tangga teh supaya mencegah perzinahan. Nu kadua, niat ngahasilkeun turunan anu niat ngahasilkeun turunan anu soleh. Mata keur calon panganten daungkeun wa taktsira ummatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, niat nyeureurkeun umat rasul teu pancek rasul ge tazawwajun nisa waludal wadud, nikahilah olehmu perempuan yang walud. Naon walud? Subur, teu kaup kacolok laju keureuneuh bae. Adan singa. Naon ari wadud? Ari wadud teh penyayang. Carilah wanita yang subur dan penyayang, maka eta alus keur jadi sosok ibu, jadi pabrik anak soleh. Bo, lamun awena solehah, pala putra putrina insyaallah soleh solehah. Lamun awewena fasik, geus pasti kabawakeun fasik, lantaran anak mah bakal geten aya jeung remenna teh tumana teh jeung indung leuwih deukeut jeung saha? Jeung anak. Nu mantak ibu-ibu mah kedah solehah. Nu mawi Bu Pak, kulantaran ari rumah tangga teh dipimpin ku lalaki, maka dangukeun lalaki, seorang istri, seorang wanita hanya membutuhkan 5 hal dari laki-laki. Sakit. Seorang wanita hanya membutuhkan 5 hal dari laki-laki. Hiji, besar. 2, panjang. 3, kuat. 4, keras. 5, tahan lama. Dengekeun heula huha wae. Ulah sok jorok pikiran teh. Hiji, besar. Naon besar teh? Kedah gede kasabaran. Dengekeun icih wae. Lalaki mah kudu gede kasabaran, sebab seorang pamimpin lamun teu gede kasabaran teu saeutik rumah tangga terjadi sanajan perceraian halal, tapi hiji-hijina perkara anu halal dipika bendu ku Allah, at-tolak nyaeta perceraian. Cerai jeung salaki halal eta teh, tapi dipika bendu ku Allah, mantak ulah sampai jadi cerai. Kudu sabar, sebab nu jadi korban mah saha? Anak. Saha deui? Kolot. Nu jadi korban mah anak jeung kolot urang nu ngabiayaan, anu nuturkeun, anak nu nuturkeun, kolot anu berkorban. Aja urang teu bisa mulang tarima kanu jadi kolot. Nyabo. Urang teu bisa mulang tarima kanu jadi kolot. Teu bisa urang ngabahagiakeun kolot, maka jalankeun rumah tangga anu sae. Jalankeun rumah tangga anu tentrem ayem supaya kolot teu ngabebanan, supaya kolot teu ngarasa boga beban, supaya kolot janglar, supaya kolot tenang hirup. Ulah hayu wae dibere kapusing. Hiji tah, matak hiji sing gede kasabar. 2, lalaki mah kudu panjang. Naon nu panjang? Hah? Panjang lengkah. Disebut panjang lengkah teh lalaki lamun rek migawe nanaon, rek mutuskeun nanaon, ulah pondok pikiran, tapi kudu panjang lengkah. Kudu naon ngaranna? Antisipatif.
naon nu ku urang dilakukeun kudu geus kanaon, kudu geus ka prediksi naon nu bakal terjadi ka hareup. Nu mantak lalaki ulah kena-kena boga duit, ulah kena-kena asapang lalakina, ulah kena-kena asapang capekna, sebab lamun lalaki teu ngahargaan pamajikan lain lalaki gagah nu kitu. Disebut lalaki gagah mah nu bisa ngahargaan pamajik. Matak segala sesuatu nu ngaran rumah tangga mah kudu musyawarah. Sakade kudu naon cenah ca? Tuh nengekeun korban betul cenah. Oce oge kudu ngadenge ka omongan salaki. Tuh, lain betul. Oce oge kudu ngadenge karena omongan salaki. Sapanjang salaki oce teu nitah maksiat, wajib awewe mah taat kanu jadi sanajan eta salaki kurang ilmu. Sanajan salaki kurang sanajan salaki teu boga du, sanajan salaki teu boga jabat, gara-gara teu boga tit. Titit cenah itu. Jadi wajib pamajikan taat kanu jadi salaki sepanjang salakina teu nitah maksiat. Tapi lalaki oge kudu ngahargaan pamajikan. Bu, ibu bungah teu ibu lamun diratukeun ku salaki. Bapak bungah lamun dirajakeun ku salaki. Lamun tuh mata aing mah teu hayang nanya ka lalaki mah. Heueuh lalaki mah unggal ditanya caricing we. La yamutu wala yahya. Teu paeh teu hirup. Bo, hoyong diratukeun ku salaki. Lamun ibu hoyong diratukeun ku salaki, perlakukan suamimu seperti raja. Sakali deui, lamun ibu hoyong diratukeun ku salaki, perlakukan suamimu seperti. Kenapa? Karena ketika suamimu adalah seorang raja, pasangan raja itu adalah sakali deui, pasangan raja itu adalah, katakan kepada suamimu, cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Osok ibu muji hareupeun salaki nganuhunkeun ka salaki, atawa osok ece dipuji ku salaki, atawa salaki nganuhunkeun ka ece. Aduh atuh saruana 11 12 ari kitu mah teu norog teu ngemboh aya kitu mah. Ya ulah sok ngukur salaki, lamun salaki teu ngucapkeun nuhun, meureun salaki teh teu peka atawa teu kapikir atawa teu kapikiran. Contohan ku ece, kumaha cek ece, nuhun tos sabar babarengan jeung abdi. Pancek salaki teh emang siarek ka mana rek paeh. Nuhun nuhun ayah, tos sabar nyarengan abdi, sabar ngurus abdi, sabar ngabiayaan abdi. Sanajan abdi teu bisa mulang tarima, sanajan abdi teu bisa baktina, tapi abdi bangga boga salaki kawas akang. Pernah ece ngomong gitu? Ajaran. Ajaran. Sebab lalaki mana lamun boga awewe anu lembut, lalaki mana boga awewe anu nembongkeun ka nyaah teu hayang ngabales, pasti hayang ngabales. Laras da? Ibu ge lamun ku salaki dikitu-kitu arek ngabales moal. Ngabales dan nu alus jeung nu alus bakal kanu nu goreng bakal kanu tuh. Makana lamun ece boga hayang boga salaki alus, ece oge sing osok ece ngantekeun salaki gawe kapanto tara nyambut salaki sugan salaki balik teh ece nyumput dina tukangeun panto. Begitu salaki datang dah osok tara ajaran engke mace, lamun salaki bagian balik ece nyumput hareupeun panto, bisi ku ece geus didarkeun teu kaget keneh isuk memawa bedil angin. Begitu salaki datang
kagetkeun ku ucu. Heeh, lamun salaki datang kumaha cek ucu? Sing kompak. Begitu salaki nolol dina panto kumaha cek ucu? Dor 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 dor. Kumaha cek? Nya, insyaallah salaki pasti setruk. Heeh. Bo. Oh, sok ucu ngajajabkeun salaki rek gawe. Cek salaki teh, "Mah, ayah angkat." Kumaha cek ucu? Ih, antosan sakedap. Jumpa sing salamet dugi ka WD osok. Ye ngabejaan ka urang dieu. Lamun salaki rek indit gawe, anterkeun ka panto. Jaga perasaan anak. Arek ka sawah anterkeun, hei. Nur anterkeun. Si Nur lain. Sanajan ka sawah anterkeun, ulah ka sawah ka panto. Oh, inces. Aya inces rebeh. Bo, salaki rek ka sawah anterkeun ku ece. Pak rek ka sawah ya, moga-moga teu dipacok orai. Heeh. Kumaha cek ece? Osok tara ajaran. Lain masalah geus kolot. Ih, ece mah dibejaan ku dibejaanana aing mah. Kade awewe ulah sok hare-hare lamun salaki arek indit ka sawah cium leungeuna tuluy bari di sun salaki pasti inget wae buru-buru balik hayang geura nyengclek. Heeh. Hek ucu apal wayah naon salaki balik biasana jam 4 jam 3:30 cedewi kudu geus mandi. Heeh, beres mandi teh pake sesungitan rek nyambut salak balik ti saw. Heeh. Pake sesungitan ku ucu teh. Kapan ieu beang kerokna teh ieu? Ih, sama teu nyahuan tukang son rungkat gara-gara kacang. Pengusaha bangkrut gara-gara nu ngurus sawah upluk aplak rungkat dijualan gara-gara pejabat rungkat gara-gara matak eta kana kacang ulah gagabah. Yo cek eta uce diuk di amparan ento. Tuh untung di amparan. Salah lama teu di amparan engke paur. Ai rek kumaha paurna Pak? Beres ngaji si eta kacangna sirungan. Boh. Sing apal. Makana hirup rumah tangga mah jeung salaki harmonis alhamdulillah. Jeung anak harmonis alhamdulillah. Jeung kolot oge harmonis alhamdulillah. Bunga terakhir jeung tatangga oge harmonis sebab jeung kolot harmonis jeung anak harmonis jeung salaki harmonis jeung tatangga teu hade sempit teu alam dunia sempit. Oh atuh ho Citeti erek ka warung barang di warungna aya sireni erek tulus moal ka warungna moal kumaha cek Citeti aya sireni balik deui ai tetulus ke warungna dasang heuk gara-gara nempo mata ulah cicing di warung Reni sok Mang Dedi reka masjid aya Mang Dedi di masjidna aya Mang Mamat aing mah tetulus ke masjid lagi naon sebenarnya aya Mang Mamat gara-gara hiji jalma masjid kahalangan naon sebabna lain jalan ke masjid nu kahalangan hatena nu kaha mantak jeung tatangga mah kudu sakali deui jeung tatangga kudu komo lamun rek indit katana kudu silih hampura jeung tatangga batur teu nu ka Makkah teu nu di lembur jeung tatangga mah kudu komo lamun hirup berumah tangga ngeunah boga tatangga sol matak jeung tatangga mah aya salah saeutik silih aya rezeki leuwih silih bere aya tuangan leuwih silih anter
osok ece nganteran tetangga cing ece nganteran tetangga kanu sok nganteran kanu tara ece nganteran tetangga kanu sok nganteran kanu tara kanu osok alus leuwih alus deui ka tetangga nu tara mere nuko aya tetangga koret buah ece tetanggana matak jeung tetangga mah silih anteur silih hampur matak kurang kudu belajar ti Roma Irama ya pan Roma Irama mah Pak nyiptakeun lagu ieu teu sembarangan gara-gara naon gara-gara Mang Dadang aya Mang Dadang di dieu kama qala Roma Irama dadang padadang 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 dadang padadang 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 aya Mang Dadang stop perdebatan, stop pertengkaran. Arek moal, kompak moal, bantuan hiji dua tilu. Pertengkaran, perdebatan, pergunjingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.